Puji pembuka hati anu suci, hai urang sami-sami sanggakeun ka Gusti anu maha suci. Allah Rabbul Izzati, Allah anu ngagaduhan langit sinareng bumi katut isi-isina, Allah anu cinta ka hamba-hambana anu sajati. Puja pembuka kata anu mulia, hai urang sami-sami panjatkeun ka Allah Azza wa Jalla, Allah anu maha esa, Allah anu maha kawasa, Allah anu ngagaduhan alam semesta katut isi-isina. Salawat wa salam mugia tetap tumrap ka junjunan urang sadayana kersana Kanjeng Nabiullah Muhammad kepada keluargina, kepada sahabat-sahabatna, kepada pojok-pojokna. Kakuping teh Bu? Kakuping teh? Naon cenah dia? Ustaz nah cenah make nyebatkeun bojo-bojona. Sabaha punten ibu Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji leres henteu? Leres henteu? Satuju. Ya, henteu aku. Ibu kupingkeun sakali Kanjeng Rasul teh bojona langkung ti hiji leres henteu? Leres henteu? Satuju. Iya ibu kuring mah ngomongkeun Kanjeng Rasul lain salaki ibu demi Allah naon. Kanjeng Rasul imah Kanjeng Rasul bojona langkung ti hiji leres henteu? Satuju. Alhamdulillah. Kepada keluargina, kepada sahabatna tur mudah-mudahan urang sadayana sing kacatet kalebet umat mantena amin ya Allah ya Rabbah. Amin. Ya Rabbah. Amin. Ibu cinta ka Kanjeng Rasul henteu? Cinta ka Kanjeng Nabi. Man ahabba syai'an fa aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan selalu menyebut-nyebut namanya. Kalau kita benar cinta kepada baginda Rasul, kita cinta kepada baginda Nabi, maka jangan pernah lepas lisan kita, bibir kita sibukkan perbanyak membaca kalimat salat. Siap hadir di dia orang salawatan heula siap? Siap. Ibu sadayana hadirkeun hatina Bu, insyaallah sing yakin di mana-mana di hiji tempat, di hiji majlis, di hiji liungan disebatkeun namina Kanjeng Rasul, disebatkeun namina Kanjeng Nabi. Yakin Kanjeng Rasul hadir di tengah-tengah urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli 'ala Muhammad ya Rabbi, salli 'alaihi wa sallim ya Rabbi. Sikari ya Rabbi, salli 'alaihi ya Rabbi, salli 'ala Muhammad ya Rabbi, salli 'alaihi wa sallim sadayana.
lanjut mau capek sahan capek bios abina capek astagfirullah udah nggak tinggi ibu mah iya tadi terus mulai serak ibu serius kayak naon kita mikir saya nenek tapi sabar nama ibu simpul mataran yang noyaki jangan hari bisa ayo ada sabi subuh ditanggil Allah ya Rabbana bu urang emot urang baheula keur alit bu bade ngalangkung di payun aya sepuh ibu jeung rama urang kumaha bu rengkupan urang teh leres juga abah umi punten abdi bade ngalangkung geser carita saalit punten leres henteu leres henteu ayeuna anak urang kitu henteu karasa pantai ya Allah ya Rabbah jamaah emang boro-boro punten anaknya keur kulit teu kuat hayang kacai lupa kan ka imahna teu ditingali indungna di lawang pantok keur nagoge ditobrak we jebrak tapi kan hanya musab indungna boro-boro minta hampura masuk ke tengah imah bapana keur ngagoler nonton TV bari rebahan direkahan cakok ngalih ke katincak bohong bapana mikir kandang jadi amit-amit anak jurig juga laris deh laris deh bahkan Allah karim itu Rasul mengancam tidak akan memberikan syafaat terhadap umatnya yang 4 golongan. Namun kul Iqbal anu moal menang syafaat di kanjeng Rasul kahiji di mana-mana Rasul memasihan syafaat ka budak anu doraka ka indung bapana al aququ li walidayhi. Allah karim bu. Urang jadi sepupu pertarusan simpuring lah. Ibu tangtos kapung aya masih kena aya sepuhna betul henteu? Aya tos ngantunkeun betul. Leres pertarusan simkuring bu urang jadi kolot ayeuna baheula pernah jadi budak pertarusan simkuring salami hirupu nganjang kalau jadi ibu jeung bapak baheula saminggu sakali sabulan sakali satahun sakali hah? Satahun sakali kok lebaran unggulnya udah tebih Allah karim bu paling ke 1 tahun sekali kadang-kadang ku telepon hungkul zaman ayeuna mah benar enggak silaturahmi mah lewat telepon hungkul betul enggak Allah karim ayeuna 1 tahun 2 kali lebaran hungkul leuheung ari jauh mah masih kena karti ieu mah iman ya Allah beda kampung meni jarang datang ka indungna silaturahmi bang anak lebaran ge nya kita heula ka anakna ujang tuh canak di dapur aya opor hayam 3 keureut aya kupat 3 keureut pangmikeun kan ini maneh di ditu atuh ku anakna kana urang teh ku dicanak eta opor hayam jeung kupat teh dicanak diaturkeun ka indung urang jeung budak teh assalamualaikum ma waalaikumsalam ujang aya naon iya ma itu aya opor hayam 3 keureut sareng kupat 3 keureut ti si mama jang ma jang enjing lebaran injuk mah tong ning karari itu keur bisa lebaran ge mah bagus alhamdulillah tapi da imah ti emak atuh da kumaha ti mama jang emak atuh tuna di dapur simpen di dapur disimpen ku icuna teh ku anakna di dapur emak da mau dijuara kitu mungku bade abi bade pamit we nya matumanya assalamualaikum tujuh kela ieu jangan tinggal kanya mau jadi kolot bakal kamplok ka incu bener bahkan sakingnya anak itu jadi kolot ke anak bahkan ke incu ke anak kurang ya Allah kadang-kadang anaknya sibuk anaknya incu anaknya dititipkan ke dunia jadi nini teh ngasuhin incu nak paud diantarkan ku nini nah tapi kan ini nina teh sakelas di incu di paud bener enggak terus enggak tega aja incu jenis sakelas di paud ya Allah ya Allah kadang kalau incu nyanyi lagi milunya ya Allah ya Allah lihat
kanyaan menjadi indung jeung bapak luar biasanya punya, bahkan menjadi indung komo ya, indung ibu ya, luar biasa jasa pengorbanan seorang ibu. Bukan hanya sekedar harta, orang tua bu rela mengorbankan harta bahkan nyawa untuk anak, betul. Harta perilaku anak, tapi kadang-kadang kanyaan anak kau jadi indung jeung bapak suka batas. Rek barang beres deui. Benar tidak? Sieun loba teuing. Tapi orang tua tidak seperti itu. Mak neng teh bade usaha, tapi teh yang modal jual ke sawah. Dijual sawah teh. Mak kurang kene. Modal teh gede geuningan jual imah. Ari mah jeung apa bae di mana? Keun mah jeung marek nyieun sasaung nu penting teu kapanasan teu kahujanan. Tuh jadi kolot. Ya, orang tua ke anak luar biasa. Kamu ibu diangkat, bahkan diangkat derajat ke Allah, tiru derajat, benar enggak? Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi, menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu. Ibu diangkat derajat aku Allah Subhanahu wa taala dibanding ayah. Bahkan penghargaan ti Allah dari seorang ibu, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada